dilarang ke jalan sininya, bukan jalan gitu. Ya. Cuman aya bacaan deui non rawan longsor gitu kan. Tah orang teh jeung si Doni teh ngaeng kadinya. Mapae we nuturkeun jalan eta mah. Nuturkeun jalan eta cing goreng da kahateana teh si Doni na teh kieu cing. Hari bener cenah jalanna da ieu mah sarua dina Google. Gitu kira. Orang teh terus. Eta geus beurang ngajadian teh ngingkig ge ka ditu. Ngingkig beurang ka ditu teh. Jo jalan teh beuki leutik da sampai ka teu bisa nangtung leumpang. Jadi entos saking ku leutikna jalan gitu nepi ka duduk, jalan duduk gitu. Ngaraba gitu. Ngarangkak gitu. Soalnya di pinggir-pinggir teh emang Jurang. nya jurang we jalur satapak si gagalang gitu. Jeung mun urang berdiri teh kan kemiringanna hampir sabaraha derajat gitu teu kieu. Cuman gitu teh teruy nutup gitu karena saya turun kadinya tah jeung eueuh niat balik deui geus nyaho eta teh salah jalan teh teu aya non eueuh kapikiran gitu jang geus mau balik deui eueuh santnya kuyeuna gitu tah pas gitu saya tuh turun nepi ka nyangket da gitu jadi mogok we teu bisa naik hese turun teu bisa di tebing eta teh tebing teh disebut tebing naon da katinggal di bandera itu kan tebing bandera sih kan da katinggal di Cileunyi teh nu botak tah nyangka di tebing eta sih jeung si Don nepi ka jam 3 dan nepi ka ceurik inget pae teh bener mah Inget pae teh ceurik da si Don ceurik mah Don ieu Geus waktuna mah. oh sanari di dieu meureun waktu arurang geus ampura gitu orang ge jadi cek ih kumaha gitu nya kan ada keur mah loba kene dosa Mau tangga gantung nih. gantung kelaparan gitu jadinya gantung nanti di salamet aya nu jeung aya nu naik teh handap ti arah ti Batu Kuda cuman jalur nu kadinya jadi emang jalur eta mah jang climbing sampai di dinya we teu bisa nepi puncak. Jadi jalur abi balik teh jalur climbing eta teh cek si Aan eta teh akhirna salamet nya RDF ieu ya turun nih saya teh ka pos nya pos pendaftaran pos ulang deui si nu jagana ge aneheun gitu. Nah kan waktu itu teh nu muncak teh cuman berduanya taya di nu muncak eta teh tah cek si penjagana teh nah cenah teh asa jalan ieu da jalan dieu mah khusus climbing samana teh teu tiasa mun teu ya saya ge nya mun cing teh pa da abi ge nyangket di ditu sih sabar aja aya kana 3 jam cenah kawatos kunaon gitu Pak kamari ge cenah di dieu teh nu evakuasi aja Allah tah tidinya waduh tiguling urang nya duka eta mah suka banget cuman ai tos ngadang evakuasi mah nya berarti berat gitu kan sampai ke evakuasi kan berat maksudnya di dieu nya entah eta aya gangguan mistis atau naon gitu cuman emang nyanu pelajaran nu saya tanggap emang kudu benar-benar safety ka gunung meskipun gunung kecil gitu bukan gunung gede nya Manglayang kan terhitungna gunung kecil kan tapi ya gitu teh orang tak hafal gitu bakal aya kejadian naon di situ. Itulah pentingnya pengetahuan Safety prosedur stay home. Tapi bener serem sih eta Gunung Manglayang teh pang seremna naik gunung kan Manglayang jadinya ge baheula jadi kami mah jeung lokal pride jeung lokal boy didinya lokal boy muda desa sini jeung lokal boy aing kot di singsieunan we gitu jadi cek pan baheula mah cek mainna teh jadi gunung eta teh kumahanya emang teu bisa didaki cenah ngomong nama itu emang bener mah jadi emang teu bisa di khusus jang semedi gitu teh mah teu salah jeung aya jarak gitu nya aya jarak jadi orang pas di jalur teh pas istirahatnya cek mainna teh mang cenah lamun nunggu naik ke gunung ieu mah bisa balik anjing ya itu jadi salah ke belum di gunung ngomong gitu teu cager asli jem jadi unggal istirahatnya emang bener kicak-kicak teh ciga aya tapi dua ciga panon ciga nu nyidik ya Tara kicak-kicak mun teh teh kunang-kunang gitu tapi kan aya kicak-kicak kan koneng mah deui ciga panon
sepi kucap-kucap gitu. Ente rebrain teh jarang. Tapi sekali menurut ngaliat sekali teh gitu. Nah, naik deui istirahat. Gitu aya deui nya. Gitu emang. Siga nuduhkeun jalan. Tapi emang ting raraseun urang ting ieu nya. Jadi si hawa teh emang beda sih. Teu. Maksudnya tim mimiti ya. Tim mimiti orang star emang keung gitu. Tapi begitu di puncak mah da nyage digigireun makamnya sok. Makam Gigireun makom ente sugan aya sieun kumaha. duka eta berarti. Tah, Beda balik deui mun urang mah sopan mah. Iya benar. itu orang bola teh sopan gitu. Tuh. Aya bahan. Enggak daftar mah. Aya bahan. Daftar kami Cikeuna kacalo eta. Daftar pinggir. Anda bukan pendaftar saya. lain calon mah orang dalam. Paling Terima kuat kasih orang overpower. dalam. Jangan sompral intinya. Bener sih, tapi mun di luhurna mah emang Nya kami ge teu apal bahwa di dinya teh aya makam gitu. Pas pagi-pagi, ais. duanya Kira makam. kira pisan. Jeung emang maca dina mitos-mitos teh. Ulah naik hari tertentu gitu. Terus Oh, yang Hari pandangannya. tertentu, gitu. terus si batu kuda teh emang jadi naonnya mitosnya teh arwah kuda emang sok kadinya gitu. Cenah mah gitu tapi teu ieu. Oh, orangnya emang pas naik teh da pabelit jeung nu kuda renggong atuh euy. Oh, jadi si Ganon maksudnya Suara kuda renggong itu deui. lain suara Kawe. kuda renggong eta mah si Ganon nu keur latihan nya di daerah dinya latihan. Dengan kuda cuman Cuma kan sebenarnya dirinya teh lain kuda renggong sih naon sih ngaranna? gamelan gitu kan. Lain. Singa Depok. Lain. Kuda jingka. Lain. Kuda lu. Lumping. Lain. Naon deui? Tadi kita sih bareng saya naon? Kuda Sumedang. Lain. Oh, naon reog. Tahu bulah. Reog lain. Tiga barong say. Barong. Ah, barong. Barong. Saya. Itu Barong. Nya. latihan barong tapi Babarongan gitu. bang barongan gitu. Tapi emang sok cenah mah nya sok aya ngijin gitu gitu. Iya. Ya emang seni tapi eta sok aya nu ditumpahkan lah istilahna. Kayak nu Dinaiki kesurupan lah. teh gitu ini kan. Padahal kurang dahar. Tapi udah serem sih heuh. Serem mun di gunung ada yang itu gitu. Ya. Iyalah pastilah. Jadi orang teh kan keur manggeus ngadenge mitosna kitu-kitu ditambah keur capek Kejadian. sesat gitu. Pasrah itu. Linglung coba ngadenge gamelan. Eta teh mun dina teh mah galauna teh geus kan itu. Tingkat dewa. Iya, Sayang balik deui. Yang baik dia tapi gengsi teh. Nah, eta kesalahan pendaki pulang lagi gengsi eta kesalahan. Jangan terus. banyak gengsi lah. Kami naik ke Manglayang gak usah jalan eta nyetir Al-Qur'an. Cita jalan. Heeh, dina HP Al-Qur'an. bisa beku keun gitu. Ngaji gitu. Bener eta Manglayang ai paling horor itu. Tapi sebenarnya mah mun bila mana gitu di gunung Papangijung kitu mah teu kudu lieur. Kalau mau balik lana we da jurig geus sieun dihakan. Bener. Ngomong dia kan mah. Mau apa geus alon mau balik. Kuat berarti jalan mah ada jurig. Cing cenah ieu mah anjir. Tanagana beda cenah. Aing rek dihakan cek jurig teh. Sahinit cenah. Jeung deui emang baheula mah kan leuwih loba gitu sesajenna teh. Heeh, Emang tempat duka tempat Sigan. Penjara. Tapi saya penjara. ngadenge mah pesugihan gitu duka kumaha sih. ngadenge mah sebenarnya mun misalkan si batu eta teh aya nu mitos oge ngomongkeun eta batu nyalametkeun oge orang dinya gitu. Mun batu eta mah longsor sih. Oh, Jadi Jadi bisa nggak- saja heeh. nu gambarnya. Teuing tapi nya wallahu alam gitu. Cuman ngadenge mah emang aya Sekedar mitos gitu nya. carita orang dinya aya nu ngobrol gitu oge. Piduka. Hai saya mah ka gunung mah. Kumaha karek ka gunung non Putri. puncak Mega Puncak jeung di Mega. dieu ka Putri naon da Putri puncak mah mega teh coy horor nah. Orang ngeri puncak juga sebenarnya. Tapi ada ayahnya sebagian orang itu mau bawa horornya masih kental gitu. nya Emang. cek warga sekitar ge daerah dinya gitu nya masih Keur makan anu katelahor nama Gunung Kentang. nya di Gunung Kentang tapi tak apa sih dinya nama komo leuweung-leuweungna gitu kan kan mang saya ge orang dinya ya pernah non mang maman kan pernah nyarita bahkan teh lamun aya anu palid non disebutnya teh kan di sana ada kayak sungai banyak Wah. yang berenang kan enak gitu kan gitu. kan apa meureun puntang caina herang pisan gitu mang kan Ngonah ya. wah geus bahkan mah hayang kejebur ya bawana teh nya baheula lamun misalna aya nu non palid teh nu ka bawa caah
cah naon bahasa Indonesia banjir banjir bandang lah ya, banjir bandang di sungai hanyut sama banjirnya. Tah si mayatnya teh matanya suka nggak ada. Terus di sini tuh kalau nggak salah kayak ada bekas gigitan lagi di sininya, sama matanya tuh udah nggak ada, tapi badan utuh gitu. Cuman mata nggak ada. Cobok teh hampir sih namanya. Cobok mau. Ya mungkin logikna dimakan ikan, logikna. Tapi kan sok kaya cenah cuman kaki nongkol gitu. Aya, bang bener eta. Iya, bener ya. Kaki nongkol udah. Muka panggilna teh gitu. Jadi si awaknya dihandap sebenarnya kalau jadi kan cerita si benar kumpul Horor, guys. Di bawah Nyusem benernya. Pas dibatatin sebenarnya aing mah keur niis. waduh lain mun peben Mas si Nelisi Dicopot nyok, tagihan apa cenah. si Nelisi Aduh. Aya abi mah cerita horor anu di Kuabi di pengalaman mah lain di gunung sih mah. Di rumah sorangan. nah Bener kan nyapalah hubungnya abi kan gini-gini kurang gitu kan. Pas pisan bulan puasa 2 tahun ke belakang lah. 2 tahun ke belakang bulan puasa. Gak bisa tidur, insomnia lah ya. Buka HP, habis ngumpul kan buka HP. Diniatin, udahlah tidurnya nanti aja udah non sahur, sudah sahur tidurnya. Buka HP sekitar jam 2-an, jam 2 kurang lah. Ada yang ketawa di arah kuburan. Emang di kuburan ada rumah bibi kayaknya nya. Bibi sah Bin Nur, bibi Abi. Bin Nur ya. Masih ada rumah di situ. Ada ketawa, suaranya ya cewek lah. Ya mungkin ini Bin Nur ngapain jam segini belum tidur gitu jam 2. Dilihat sama saya. Gak ada. Pas saya mau masuk, suaranya pindah lagi. Di atas genteng. Saya kunci, langsung saya ambil selimut, tarik, tiduran. Suaranya pindah lagi ke sebelah sana, ke rumah seberangnya. Oh itu sumpah sampai pagi nggak bisa tidur. Kerja juga udah, tidurnya di tempat kerja. Serem itu asli, sumpah itu. Baru banget. Kirain tuh yang ngedenger itu cuman saya aja gitu. Asia Ahmad, Asia Onon, ayah kaluhur James, ada yang sedih. Apanya teh udah ngumpul. Nongkrong itu nama 2an intinya mah. kita teh nu bisa berang pemfotoan heula Ada teh. itu di jadi cerita nama kieu nya